Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun hanca carita carios nyambung, judulna nyaeta Si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana sataacan simkuring neraskeun hanca cariosna teu keing hilap, di subscribe heula channelna supados simkuringna dina medar sadaya carios-cariosna leuwih sumangat deui sareng deui sadaya wargi oge tiasa kahibur ku sadaya carios anu dipidangkeun ku simkuring dina ieu channel. Sanaos carita ngacapruk teu nanaon nya, hiburan namina oge sareng deui ngaran dongeng mah bade nu sae bade nu goreng nu kumaha oge tetep bae ngan saukur carita anu direka-reka ku pangarang sapertos anu direka ku simkuring dina ieu channel. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitanan. Barang eta sepuh keur neuteub bari ngagerentes dina jero hatena kulantaran hayang manehna mah turun gunung melaan sakabeh warga anu keur sangsara kulantaran diranjah ku rampok, tapi kusabab geus sumpah moal turun gunung deui rek tetep matu di eta gunung, jadina teh manehna teu bisa ngalanggar sumpahna. Kulisik teh eta budak lalaki anu aya kana umur 5 tahun mah usik tuluy neuteub ka eta sepuh. Aki, kunaon aki teh ningali bae api? Nah kunaon teresep kitu ka abi teh? Pada abi bobo bae kitu sugan nyaki. Cek eta budak langsung nyerita kitu bari ngunial hudang. Lain kitu ujang. Aki teh kacida resepna, ujang teh kasep kacida. Menit tibra ti tadi oge aki mah ningalikeun ujang resep ningalina. Kunaon geus hudang ujang? Nah Geus seubeuh bubona ujang. Cek si aki harita nyarita kitu bari neuteub terus ngagupayan eta budak lelaki supaya nyampeurkeun ka manehna. Teu lila oge eta budak lelaki teh langsung ngoneal hudang nyerenteng terus diuk dina lahunanana. Nyantos aki entos, amun teu warag mameureunnan moal bontak panon abi teh, tapi asa karasa kieu abi mah hayang amengan. Aki hayang amengan tapi jeung geuningan bapa sareng emak ka mana geuningan teu aya bae. Nepungan Parman ka mana bapa sareng emak? Aki Parman mah hayang dipangku ku emak sareng bapa. Cek eta budak harita lumengis nyarita kitu. Atuh si aki teh kacida bingungna bari ngusapan sirah budak lalaki anu kacida kasepna teh nyarita leuleuy kacida eta sepuh teh. Deudeuh teuing ujang emak jeung bapa hideep mah ayeuna teh keur usaha hampura. Aki teh bisa nganterkeun emak jeung bapa ujang oge lain teu hayang nepungan ujang, wayahna keur usaha sugan bae ka hareupna mah bapa jeung emak ujang teh geus hasil usahana kapan meureunan kete aya datang nepungan ujang. Sabarnya ujang sabar. Ayeuna mah ujang jeung aki bae hayu urang ulin yuk. Aki teh kabeneran hayang neangan lauk ka leuwih daek teu neangan lauk kayak urang beuleum lamun meunang ujang. Cek eta sepuh nyarita kitu bari neuteub beungeut budak lalaki anu mencerong ka dirina kawas keur deuleuman hatena. Nya ayu atuh tapi geuningan emak jeung bapa teh kumaha nya? Kawas anu teu nyaah ka abi mah geuningan teu aya
sumping bae kemana sih ya emak bapak kemana tetep bae eta budak teh nanyakeun indung bapana. Sabar ujang, sabar cek aki oge sabar. Oke geus waktu nama emak jeung bapak hidup teh bakal datang neang ujang. Yuk ayeuna mah urang kawalungan jeung aki, cek eta sepuh. Harita langsung nangtung bari ngagandong eta budak tuluy indit muru kawalungan. Aki cenah kalalaukna kumaha ngalalaukna geuningan teu mawa nanaon pan lain bade diuseup aki, ceuk eta budak lalaki anu ngaran Parman teh nanya deui. Lain ujang, aki mah ngalalauk tara diuseup tara dikumahake tingalikeun bae ku ujang. Pan ujang teh cenah hayang boga elmunya ujang. Ayeuna ti mimiti ayeuna ku aki rek diajarkeun anu gampang-gampang bae heula nya. Ngalalauk oge eta teh elmu ujang. Daek teu hayang nyaho kumaha carana ngalalauk di walungan atawa di leuwih teh ujang, ceuk eta sepuh nyarita kitu bari tonggoy leumpang muru kawalungan rek ngadatangan leuwina. Atuh pugu aki abi mah hayang terang kumaha carana atuh ilmu teh ilmu naon ki. Nah ilmu teh nu kumaha anu bade dipasikeun ka abi teh, ceuk eta budak lalaki nanya deui bari seuri. Kawasna mah harita geus lat poho deui kana kaayaan indung bapana anu tadi ditatanyakeun bae ku dirina. Tingalikeun bae ujang, tingalikeun ke nya sabar kan urang teu can nepi kawalungan nage geus aya di leuwina. Ujang tingalikeun, aki bakal meraktekeun kumaha carana ngalalauk sacara gampang nya. Keula sabar ujang sabar, cek eta sepuh nyarita kitu bari leumpang teu lila oge maranehna teh geus nepi ka eta walungan tuluy neangan leuwih anu di tempat eta teh biasana sok loba lauk galede. Sanggeus nepi ka eta leuwih si aki teh atawa eta sepuh teh nangtung jeung deui geus diecakeun Parman teh tina tonggongna nangtung gigireunana. Ya ayeuna tingalikeun ujang, ye kieu carana ngalalauk teh. Ujang ulah ka mana-mana nya, ulah nurutan da can waktuna ujang mah tingalikeun bae ayeuna mah supaya ujang teh resep. Lamun geus resep kapan kita bakal tekun dina diajarna nya ujang. Mohon nya abi bade ningalikeun bae heula. Aki sok tingali bade kumaha carana aki, ceuk Parman bari neuteup ka akina bari seuri leutik kulantaran kacida resepna ningali kaayaan cai anu kacida herangna nya. Cicing nya tingalikeun dia corelat kajleng. Harita eta sepuh teh luncat kana leuwih kacida gesitna balik deui kagigireun eta budak lalaki teh geus nyekel lauk kancra kacida gedena. Aki geuningan terepisan na kumaha carana aki. Aduh eta lauk meuli ageung kumaha carana aki. Abi mah hoyong kitu, oyong tiasa kitu aki hoyong. Ceuk eta budak lalaki meuni waras-was weus-weus dina nyaritana teh bakat ku bunga ningali kaayaan eta sepuh kacida gampangna dina ngalalauk nya. Gampang ujang gampang ke oge ujang teh bakal bisa ayeuna mah cicing bae heula tingalikeun deui ye. Aki bakal ngalalauk deui ku cara beda. Sanggeus ngomong kitu eta sepuh teh nyolodorkeun
leungeunna ka eta leuwih ngadadak. Leuwih teh ngaguruh ku angin lilimbungan muter kaluar tina dua dampal leungeun eta sepuh ngadadak lauk teh lalu loncatan kalaluar tina eta leuwih numpuk di gigireun maranehna. Aduh Aki, ih Aki geningan gampil gitu. Aduh eta lauk nyalampurkeun kitu Aki. Aduh aku maha Aki, abi mah resep Aki. Hayang kitu ah, hayang kitu go. Kumaha carana Aki, kumaha? Cek eta budak nyarita deui meuni kacida bungahna bari ajarag-ajaragan barang ningali lauk nyalampurkeun laluncatan tina leuwih ngadon ngumpul di gigireunana. Sabar Ujang, sabar. Cek Aki oge sabar. Keges waktu namanya. Ujang oge bakal pinter, lebih pinter ti Aki gerang kemah Ujang teh. Ayeuna mah yap. Urang balik deui. Tah lauk teh kapan geus loba, urang beuleum. Dahar teh ayeuna mah jeung lauk kancra kan. Meureunan Ujang teh kete beuki kuat bae awak teh, beuki sehat, beuki gede. Pokona mah ku Aki bakal dibikeun naon bae oge nu kaboga ku Aki mah tenang bae Ujangnya Ujang. Yuk yap cuang balik heula ayeuna mah Ujang. Cek si Aki bari meresan lauk geus kitu mah kenceling maranehna teh laleumpang muru ka tempat maranehna cicing salila ieu. Budak lalaki oge harita embungeun di gandong deui hayang leumpang bari niir kancra anu rada gede aya meureunan sagede gelang leungeun manehna. Bari lulumpatan kacida bungahna cocorowokan. Asik Aki, asik lauk Aki. Aduh kuningan ki aduh eta lauk gede mau lepas Aki. Aduh asik belem lauk, asik belem lauk. Cek eta budak lalaki nyarita kitu. Bari itu susuruntulan bulak balik sakapeung ninggalkeun eta sepuh nyampeurkeun deui. Hayu we bulak balik sababaraha balik eueuh kacape. Ujang ulah bolak-balik gitu atuh. Sok kaditu lempang na kaditu muruka pondok kurang ulah bolak-balik gitu capeknya ulah gitu Ujang. Cek eta sepuh bari imut ngagelenyu bakat ku bungah ningali kaayaan Parman anu kacida bungahna ngomel lauk. Bener-bener geus poho karena pertanyaan manehna anu sok nanyakeun indung bapana kawas tadi. Teu lila oge maranehna teh geus nepi ka saung tempat eta sepuh salila ieu cicing. Dak we eta sepuh teh mirun seuneu lauk kancra teh dibeuleum kabeh. Teu lila oge geus asak teh brak dalahar babarengan. Budak lalaki teh kacida matak lucuna dina waktu harita kulantaran suraseuri bunga bari ngadahar lauk. Tah ti harita beurang jeung peuting eta sepuh teh ngadidik budak lalaki anu ngaran Parman ku sagala pangaweruh anu dipimilik ku dirina. Ilmu silat, nulis, baca, ngaji jeung sagala rupana diturunkeun ti awal terus-terusan beurang peuting teu karasa umur eta budak teh ayeuna geus nincak kana 15 tahun. Sanajan umurna kakara 15 tahun awakna teh kacida alusna jangkung badag teu eleh ku pamuda-pamuda anu hirup di lembur. Dina hiji waktu
Parman teh tas ngalasuluh keur diuk dina bale dihareupeun eta saung bari ngalamun mikiran kahirupanana kulantaran sanajan ayeuna mah tara loba tatanya ka eta sepuh, tapi dina pamikiranna mah terus-terusan mikiran kolotna anu can aya nepungan dirina ti mimiti cicing de eta gunung nepikeun ka waktu harita geus nincak umur kana 15 tahun. Ya ampun, ai bapak ka mana banyak bapak jeung emak. Nah bener omongan aki teh bapak jeung emak keur usaha piraku usaha teh inget ka uing kerentesna bari ngarahuh matana teh neuteub kaluhur kawas keur nyawang kajauhna. Barang keur ngalamun kacida jerona terojol teh di jero wangunan akina nyamperkeun, "Ujang, ulah ngalamun bae. Kapan ke peuting teh Ujang teh bakal latihan anu kacida beratna, geura istirahat heula, kapantas capek ayeuna teh. Ulah miceunnan waktu teu pugu istirahat heula, kulantaran ke peuting mah Ujang teh ulah sare sabab aki bakal nurunkeun kemampuan anu leuwih hebat deui kakuatanana sabab 5 tahun deui dina waktu umur Ujang nincakana 20 tahun kudu geus sanggup nyangking sakabeh kemampuan anu dipimili ku aki." Ceuk eta sepuh bari nepakan tak-tak Parman anu ngaliuk bari seri, "Mohon aki ampunten sanes teu hoyong kulem tapi aduh kumaha nya ieu teh. Abi teh emot bae ka bapak sareng emana ka mana?" Saur aki, "Nuju usaha naon sih piraku teh emot bae ka diri abdi?" Ceuk Parman harita nanya deui masalah eta padahal mah geus mang tahun-tahun nepikeun ka 10 tahunna Parman tara nanyakeun masalah indung bapana deui, tapi dina waktu harita ngadadak manehna nanya kitu deui ka eta sepuh akina anu ngaran Aki Ranggalawe. Sabar Ujang, sabar can waktuna hampurna sabenerna mah indung bapak Ujang teh lain keur usaha, dalam keur usaha mah piraku ngampleng nepikeun ka Ujang geus aya 10 tahunna hirup jeung aki dieu gunung teu nepungan hampura, tapi moal waka dicaritakeun can waktuna ke lamun Ujang geus sanggup narima sakabeh kamampuan ti aki kakaraku aki bakal dicaritakeun. Ayeuna mah moal waka dicaritakeun bahaya Ujang, bahaya. Sabarnya sabar 5 tahun deui ke Ujang lamun geus nincakana 20 tahun ku aki bakal dibejakeun sagala rupana. Sabarnya Ujang, sabar. Cok eta sepuh nyarita kitu bari nepakan deui kana tak-takna. Muhun aki sabios atuh, sabenerna mah abdi teh panasaran pisan tapi nya muhun atuh ari teu acan kenging terang mah teu nanaon, tapi ibu rama abdi teh teu nanaon kan aya di kieuna keneh. Ceuk Parman harita nanya kitu deui, aya sabar ke ku aki dicaritakeun pokona mah ayeuna mah ulah loba pamikiran naon deui, kudu soson-soson dina neuleuman sakabeh ilmu anu diturunkeun ku aki. Jig ayeuna mah geura istirahat heula sabab engke penting mah Ujang teh ulah sare. Ceuk eta sepuh bari nangtung atuh geus kitu mah Parman oge manehna teu cicing di eta tempat deui asup kana wangunan ngaguler
dina balik tempat manehna sare salila ieu di eta saung kocapkeun teu karasa beurang teges kalindih ku poekna peuting harita Parman jeung eta sepuh geus aya di hiji pelataran tempat biasa maranehna latihan khusus nama geus biasa dilakukan di eta tempat ngalatih sakabeh kamampuan anu diturunkan ku Aki Ranggalawe ka Parman. Sok Ujang geura luncat tu kaluhur tangkal tapi kahade ulah cileureun sabab Aki bakal nyerang Ujang sacara ngadadak moal mere tanggara heula ngarti Ujang mangga Aki mangga blesat kacileng hiu corelat lep ciu corelat waktosna kabujeng seepnya wargi hanjakal kumaha nyakayaan Parman jeung Aki Ranggalawe dina latihanana waktu harita cag urang kantunkeun dugi ka dieu heula insyaallah kapayuna ku simpuring diteraskeun deui kumaha sepak terjangna Parman ka hareupna sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.